Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Dawuh Nabi aridina pakuburan eta pasti nalangsa sabab nyorangan sareng deui dikubur teh poek pisan nunyaangan dikubur ku maos Quran nu moekan dikubur ku dosa urang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mugi Allah karsama parinan rahmat sareng salam Kangjeng Nabi Muhammad kakulawargi sareng para sahabat sareng kanu anut ka Nabi Muhammad. Mugi Allah maparinan kabagjaan Kangjeng Nabi Muhammad Rasul pilihan salamina ayadina kasalamatan ayadina panang tayungan pangeran Kangjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan akhlak budi pekerti nu sae pisan sifat Nabi tawadhu teu kumagungan kapapada jalmi salamina sopan. Kangjeng Nabi Muhammad teu takabur sumawona adigung jeung kumaluhur teu marasa dirina lebih ti batur najan anjeunna pangkat Nabi jeung Rasul. Urang sadaya sing tiasa nurutan kana akhlak Nabi Muhammad junjunan anu sae basa sae kalakuan Nabi anu bijaksana tur budiman. Mugi Kangjeng Nabi maparin syafaat ka urang sadaya di poe kiamat. Mugi urang sadaya di aku umat janten golongan umat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan
بدوام ملك الله